cacak ngaji baheula mah tara ucan aya lampu baheula make lampu nya make lampu ceplo make minyak teh geningan balik ngaji teh harideuk irung teh baheula mah ngaji ngariung ngendong di imah guru awe jeung laki dihijikeun ngendong bareng da tara bejana baheula mah lamun ayeuna aram jada viral ayeuna para jamaah sadayana matakan lamun ngitung baheula ngeunahan baheula wa naon sabna baheula mah para jamaah tah bapak punten ibu mak ayeuna jampe wudu jampe salat baca Quran ieu teh ladang ngaji baheula ieu teh bener tah ladang ngaji baheula ti guru urang baheula bucan aya lampu can aya listrik ngan wajar mun kolot baheula bodoh teh bisa maca bodoh teh bisa nulis da baheula mah jarang sakola bahkan baheula mah boro-boro ngaji baheula mah keur zaman Walanda bejana keung zaman era bener teh Pak tapi alhamdulillah ilmu nak manfaat kolot-kolot baheula ilmu nak mati saciduh metu saucap nyata alhamdulillah tantakan kolot anu baheula maknya nu araya keneh ayeuna moga-moga sing panjang umur amin ya Allah ya rabbal tah bulan mulud teh nu sok ngajampe mah ayeuna teh keur ngasah ilmu ayeuna teh teu batal batur pertewa engke buka teh tanggal 12 mulud poe Kemis komo alus tamah ngabungbang mandi ka 7 sumur mandi ka 7 walungan mandi ka 7 parajmah pancuran mandi ka 7 muara kemudian didinya siapkeun kembang 7 rupa kitu batur mah ngelmu teh hari urang mah mulu di kamari ayeuna geus tanggal 10 isukan can sapoe-poe acan puasa mulu ramjada matakan kuat baheula mah ilmuna mati babacaan bismillah teh pati alus teh sampurna tapi mati naon sababna margi tirakatna kolot baheula mah puasana puasa muti mati geni teu sare ti nu peuting bukana ti nu bernyawa berkah tirakatna alhamdulillah doa ku Allah diijabah alhamdulillah. Terus kembali karena permulaan tadi bahwa nomor kahijina kewajiban indung ka bapa teh nomor kahijina adalah ngaranan di mana palantos lahir matakan kolot baheula mah sok nyaram lamun rek balaja teh ulah wa kaneng engkewe geus puuh anak urang leres teh ayeuna mah budak can naon-naon kudu siapkeun imahna kudu siapkeun gogorona geus disiapkeun ambetna geus disiapkeun kan budak anu beda budak baheula mah 40 poe can beuntak orok baheula mah budak ayeuna mah karek ge saminggu geus palatat polotot di pedong diembungkeun budak ayeuna mah tingali orang ayeuna di pedong ku indungna nampilih ka indungna teh baheula mah lamun tas lahiran teh 40 poe 40 penting kolot baheula mah sok nyanda bahasanya nyanda geningan di naon ngaranna teh digulungkeun kasur hareupeun weh geningan batu meunang ngala salakina segede leuit berang ulah sare lamun sare ti berang coklat baheula mantak lambur mata matakan pinter ku emakna lamun anakna keur nyanda teh sok mangkat ka sawah mangkat ka kebon balikna teh sababawaan mawa sangrai kacang non siki kacang siki jaat siki jagong nya beak siki jaat beak siki jagong nyangrai bata jeung batu baheula mah kitu bobor teh cara lesot budak baheula mah teu budak ayeuna saminggu tas lahiran para jamaah sadayana minggu kadua geus wanieun moal motor ayeuna bener tak takan budak ayeuna mah tereh kolot wa tereh karolot tereh kalendor budak ayeuna mah baheula mah teh kitu bahkan budak parawan baheula mah ngawaro neng ayeuna sareupna mangkat ka masjid mangkat ka mushola riap baheula mah ka mushola budak ayeuna mah teh kudu cek bahasa kolot sareupna teh kudu ka masjid ka mushola margi cek bahasa baheula bejana sareupna teh sok aya kelong bener tah sieun baheula mah riap budak ayeuna mah magrib sareupna lain di masjid tapi nongkrong di jembatan Ciomas bari selfie leres bari foto-foto benar naon sababna margi ayeuna mah beda kelongna mawa piksen jeung mio ayeuna mah bener tah baheula mah ngawaro kade lamun leumpang hareupeun kolot sopan ka guru sopan lamun barang dahar kade cenah parawan tong ngadahar tunggir
parawan tong ngadahar cau Ambon, parawan tong ngadahar Danas ngawaro baheula beresok aya bejana. Cok tong cicing dina Bang Barung pan mantak naon? Hareurin. Bisa liwat jodoh. Para jamaah sadayana leres eta teh dipake baheula mah makana pangapunten punten kolot baheula lamun ngahuma lamun panen baheula mah sok mawa sisihan susuguh kaleuweun susuguh para jamaah sadaya ka tempat panen teh mawa di dinya rujakan 7 buah 7 rupa bakakak ongkoh make minyan ongkoh baheula mah naon maksudna lain haram menang nganu ngaharamkeun mah teu apal kana sejarah buktina barokah kolot urang baheula nu samake kitu baheula mah boga sawah teu wani ngajual bahkan kolot baheula mah boga sawah lain nambah lain urangan tapi nambahan tingali budak ayeuna ngaleungitkeun budaya kolot anu baheula tungtuna kumaha sawah lain nambahan nu aya ludes dijual benar leres da eta budaya baheula tara dipake tergantung paniatan urang. Para jamaah sadayana nyiapkeun kopi manis, nyiapkeun kopi pahit, nyiapkeun para susu jeung sajabana eta teh baheula mah lain haram tapi siloka bisa dihartikeun kecuali jaman cerdas otakna para jamaah sadayana. Kitu bakakak sok nyen bak eta teh naon bakak teh namprak. Naon hartina siloka teh hartikeun urang bahwa urang teh namprak teh menta teh kasaha ka Allah Subhanahu tingali buat orang baheula berkah da tarawani mucit hayam tarawani mucit entok bahasana keur incu kitu bahasana oge incu namah boga ayam hiji ge dipencit bae dipencit boga sawah menang warisan kolot lain nambahan nu aya kala kabeh da tadi sok ninggalkeun kana aturan agama sok ninggalkeun kana budaya baheula punten para cipta sok aya paribasa kade sara bawa buhun suhun ini cukup berarti naon maksudna da sadayana ge rek buhun rek sara ge teu kaluar tina aturan tergantung nekad jeung patekadan urang sadayana tetep mentana mah hiji ka Allah Subhanahu wa taala matakan sok nyin tumpeng tingali tumpeng teh kaluhur jocongna nandakeun urang menta teh ka Allah nu maha tunggal yakni Allah Subhanahu kan aya disebut teh maha tunggal aya sang hyang tunggal aya wali tunggal aya balung tunggal eta teh jelema-jelema anu ngabogan kaistimewaan makom-makomna karomah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala berkat tirakatna sehingga ilmuna sakti mantraguna naon margina ma'rifatna musahadahna muraqabahna tinggal kita bisa pina dina arkanul iman kabeh opat aya ainul yakin aya hakul yakin aya para jamaah setnya eta naon aya ma'rifat kaituna aya para jamaah setnya taklid aya imam awam walaupun memang dikuatan tungtuna eta katerangan keur nu bodoh mah cokot we anu kadua nyata iman taklid jeung iman awam margi iman ma'rifat iman musahadah nu tauhid kental mah dina hate teh kecuali Allah Subhanahu jarah ka makam teu salah nu salamah mangkat ka makam makan ka makam jarah ka makam mbah makam ka makam wali menta nomor togel kamu di depaan mah ngadekem dinya tapak bahasana hayang menang nomor haram jadah kamu hayang keur rame anak keur pilar main slot di ditu mah sarua da teu ngari cenah aya hiji lembur pikeun tatangkalan pikeun leucir tatangkalan teh dikerokan majar hayang menang togel duwing kamari anu maot dulur maot teh tabrakan eta jelema paheula-heula mangkat ka imahna lain cuman terek mantuan tahlil si horeng nempok nomor imahna dipasangan kumanehna si horeng nu kaluar teh lain nomor imah tapi nomor kolomber motorna nepak dadana nepak sirahna teh kadekok ayeuna oge da salah masangna para jamaah sadayana kembali kana tadi nomor kaduana kewajiban kolot ka anak teh adalah nyaeta ngelmuan ta ieu punten wa palebah ngelmuan urang teu mampu maskeun anak ka urang maka pasrahkeun ka guru ngajina pangapunten bunga lamun anak ngagangsing hayang masantren bunga para jamaah sadayana nganterkeun anak ka pesantren bapak lamun hayang ngarasan nyerikan anak
antarkeun ka pesantren anak mangkata kobong urang balik ka imah tanajan eta lalaki bapakna berengongong najan preman ketika ni anaknya mas santren mah leweh para jamaah sadaya bener tak matakan bunga mun anak bisa maca Quran anak bisa maca Yasin ojo ketika ojo geus jadi mayit tidinya lamun anak bisa maca Quran anak bisa maca Yasin maka insya Allah ketika emak jeung bapak geus jadi mayit datang anak urang pintar kana agama minimal pernah santren datang teh ka imah urang ketika indungna geus jadi mayit maka langsung dapat wudu langsung maca Quran ngagaul maca Yasin di gireunana maka indung jeung bapana insya Allah para jamaah sana bakal bahagia naon sababna bagi mautna ditungtungan doakeun ku anak-anak anu soleh alhamdulillah ya rabbil takan wa punten budak mesantrenkeun Kang putra simkuring di Bakan Tasik di Kang Gopar ayeuna geus kelas 3 SMA boga karek boga 2 anak teh pamajikanna karek boga hiji beda karek boga hiji pamajikan anak karek boga 2 anu parawani ditu anu kaduana ayeuna jadi kana bola wa aing baheula kipan mang mun boga anak cek aing teh bakal di ngaranan pemain Perancis Celine Zidane teh ya borojol bukan anak laki nu kalau di ngaranan ku aing depan kan gitu aya makam karomat aya makam wali ngaranna Syekh Furqon ta'aluf kan ngaran anjeunna jadi Muhammad Zidane Al Furqon ayeuna teh asal perbo latihan bola ayeuna teh minggu kamari budak Batur mah di imah aing ngaraji ada anak aing karek balik tes main bola eta jadi resep di balai kana main bola teh enak turun sok aya paribasa uyah matara teres kaluhur cenah kekajeun wa rek jadi pemain bola rek nu penting budak aya pangartian nu penting budak aya ilmuan minimal anak urang daekeun ngaji daekeun masantren insya